Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basta Punsa Lestari, Pantas 11 OTKP, bade nyaritakeun carita pondok basa Sunda. Kacaturkeun di leuweung ranca Bocokok aya hiji sanggar jaipong anu kacida kawentar. Anu jadi guru jenenganna teh nyaeta Cisela. Cisela boga hiji murid awewe anu getol pisan diajar jaiponganana nyaeta Neng Ine. Sok diajareun ku anu bener cek Cisela ka muridna. Sanajan nyeri cangkring oge eta parentah anu jadi guru teh dilakonan ku Neng Ine. Awakna rengkuh, bujurna nonggeng, jeung pinareupna maju ka hareup. Tah kitu geulis cek Cisela mere pujian kanu jadi murid awewena anu parigel tur bener dina ngageokeun awakna nuturkeun irama tembang jaipong kembang Tanjung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.